Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asatos lami sim abdi henteu nepangan para pecinta keluarga besar Mama Gentur melalui rekaman audio ieu. Mumpung masih keneh di pasihan kesempatan, insyaallah dina kesempatan ieu sim abdi bade maoskeun manakib keluargi besar Mama Haji Ahmad Syatibi Gentur, anu mana ieu kisah teh sakali deui kusim abdi dicarioskeun. Abdi ngisahkeun keluarga besar Mama Haji Ahmad Syatibi teh sanes meunang ngutip di Google atanapi ti sumber-sumber anu henteu pararuguh, tapi abdi ngisohkeun manakib keluargi besar Mama Ahmad Syatibi bersumber tina buku Fi Qissati Mamal Haji Ahmad Syatibi. Ieu buku teh eusina nyaritakeun kisah Mama Haji Ahmad Syatibi atanapi Mama Gentur, sareng raina nyaeta Mama Qurtubi. Sareng dikisahkeun oge dina ieu buku teh ramakna nyaeta Mama Said rahimahumullahu taala. Penyusunna ieu buku teh nyaeta Muhammad Khair As-Sibti Al-Haji rahmatullah bin Mama Haji Syatibi rahimahumullahu taala. Jadi masih keneh keturunan Mama Syatibi Gentur. Jadi insyaallah ieu manakib teh sumberna terpercaya. Ngan dina ieu buku ditulisan bahwa haram nyitak tanpa izin pengarang. Jadi abdi mah da lain nyitak tapi macakeun doang. Mudah-mudahan manten ridho ka abdi sareng ka urang sadayana anu ngupingkeunana. Mama Syatibi Gentur nyaeta salah satu ulama anu sangat kamasyhur di daerah Cianjur, henteu diragukeun deui kailmuanana, harum dugi ka ayeuna. Dina ieu buku manakib dicarioskeun dina halaman 20 bahwa ari putra Mama Syatibi Gentur teh sadayana aya 7. Nyaeta diantawisna Mama Picung Al-Haji Hidayatullah, eta nu kahiji. Anu kadua nyaeta Haji Rahmatullah atanabi Abuya Eyeh. Anu katiluna nyaeta Aang Abun Al-Haji Hasbullah. Anu kaopatna nyaeta Haji Abdul Haq Nuh, anu katelahna Aang Nuh. Anu kalimana nyaeta Hajah Mas Noneh. Anu kagenepna nyaeta Hajah Mas Ucu. Sareng anu katujuhna nyaeta Ibu Mas Emping. Eta sadayana teh tos almarhum, sareng eta sadayana ti Ibu Hajah Nafiah rahimahumullahu ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakumaha urang tos diketahui bahwa Mama Syatibi Gentur teh ngagaduhan istrina 2, itu 2 kali nikah. Nu kahiji Ibu Hajah Siti Nafiah, anu kadua Ibu Hajah Siti Solihah. Nah ti dieu keturunan ti Ibu Hajah Siti Solihah mah henteu dicarioskeun, atawa mungkin memang teu gaduh putra, teu gaduh katurunan ti Ibu Hajah Siti Solihah mah. Wallahu alam, nya ti dieu mah teu dituliskeun. Putra putri Mama Syatibi Gentur sadayana oge dipasihan ilmu anu laluhur. Bahkan hampir sadayana ngagaduhan pasantren. Ngan di antara putrana anu 7 ieu anu paling kasohor, terutama kasohor ku kasaktianana nyaeta Aang Nuh.
Atanapi Abdul Haq Nuh rahimahullahu ta'ala, amin. Ngan di antara kesaktian anu kamasyhur sakumaha nu diinformasikeun melalui Google, melalui YouTube, aya satu kata mutiara anu sangat menyentuh sareng sangat bermanfaat, terutama untuk para dai masa kini. Naon cenah kata mutiarana? Ceramah teh euy ulangan sakadar bisa tarik sora nepi ka ngahiung kana puhu ceuli, tapi kudu bisa tarik rasa nepi ka ngahiang kana yahu tajalli. Masya Allah, muriding eta ngadengena ge macana ge, masya Allah. Emang gitulah kenyataan para dai ayeuna mah sora patarik-tarik palus-alus, tapi henteu daek tembus kana hate para pendengar teh. Kur bisa kur nika ceuli doang asli ieu. Masya Allah, etalah kata mutiara anu perlu ku urang dilenyepan. Ulah nepi ka nu dakwah loba ti ditu ti dieu aing ngawararo henteu tah ieu. Suara para dai teh can bisa nembus, can bisa narik rasa nepi ka ngahiang kana yahu tajalli. Yahu tajalli teh mungkin ngajak masyarakat bener-bener nepi ka ma'rifat ka Allah, sehingga masyarakat teh sieun ka Allah jeung daek ngalaksanakeun ibadah secara totalitas ka Allah Subhanahu wa taala. Ieu Pak, dai model kieu lah nu geus jarang di Indonesia ayeuna. Luhurna ilmu agama sareng luhurna kesaktian keluargi Mama Sati Bigentur sareng keturunanana eta pada hakikatna mah teu aya sanes iwal ti anugrah ti Allah Subhanahu wa taala. Tapi upami diperhatoskeun tina sababiahna kasaktian keluarga besar Mama Sati Bi, terutami kesaktian Aang Nuh anu sangat terkenal dugi ka ayeuna, salah satu sababiahna nyaeta Aang Nuh ternyata masih keturunan Panglima Mataram. Wih, pantesan atuh sakti padahal masih keneh turunan Panglima. Di mana cenah nyaho eta man? Dina buku Manaqib halaman 16 dicarioskeun sapertos kieu. Parantos dicarioskeun ti sapalih kaul. Saurna ibuna Mama Sati Bigentur teh katurunan Eyang Emas. Sareng kacarioskeun ari Eyang Emas teh nyaeta Panglima Mataram. Sareng kacarioskeun ku sapalih kaul eta Eyang Emas teh masih keneh putra Mataram, sebab ngagaduhan gelarna oge Raden Eyang Emas. Masya Allah. Oge dina ieu manaqib dicarioskeun ku Aang Haji Son bin Mama Haji Hidayatullah Picung atanapi Mama Picung rahimakumullah taala, amin. Saurna ari eta Eyang Emas teh tilem. Ai tilem mah biasana sok tara aya makomna ngan atawa mun aya oge biasana petilasan. Ngan saur Mama Picung ari ngaran tilem teh aya dua. Cek sakaol eta tilem teh bener-bener pupus ngan dipulasarana, diurusna, dibakan, disolatan dan lain sebagainya sanes ku bangsa jalmi, tapi ku bangsa malaikat. Gitu kan banyak diceritakeun wali anu diurusanana ketika wafat teh ku malaikat. Sareng ari saur sakaul deui henteu pupus, anu ngaranna tilem teh henteu pupus ngan ngalih alam atanapi ngalih tempat. Ieu seueur kajantenan para wali anu sapertos kitu. Tah ieu cariosan Aang Haji Son almarhum. Nah, etalah manaqib
Mama Satibil Gentur halaman 16. Jadi ternyata numutkeun ieu manakib bahwa Aang Nuh teh berikut keluargana teh eta masih keturunan Panglima Mataram, bahkan masih keneh keturunan putra Mataram di jihad ibuna. Wallahu a'lamu bishawab.